Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami simkuring Ibu Tita Rosita Awal di SPD. Simkuring ngawulang di SMK Negeri Hiji Majalengka janten guru bahasa Sunda. Kanggo video pembelajaran ayeuna nyaeta judulna laporan kegiatan pikeun kelas 10 SMK. Kahiji nyaeta wangenan laporan kegiatan. Naon cenah laporan kegiatan teh? Laporan kegiatan teh nyaeta ringkesan ngeunaan hiji kegiatan, kaayaan atau hal naon wae nu geus kaalaman atau kalaksanakeun. Tuluy dilaporkeun ku mangrupa tulisan jeung sistematika dina laporan kegiatan. Nah, dina laporan kegiatan teh aya 3 sifatna teh. Nu kahiji laporan kegiatan anu sifatna formal atau resmi nyaeta biasana laporan kegiatan anu dilaporkeun ti keatasan atawa laporan kegiatan anu dina organisasi sejenna. Nu kadua nyaeta laporan kegiatan nu sifatna warta atau berita. Misalkeun aya hiji kegiatan tapi diberitakeun, eta namina laporan kegiatan nu mangrupa warta atau berita. Katilu nyata laporan kegiatan anu sifatna karangan bebas, nyata dikarang make karangan nu sifatna narasi atau dicaritakeun. Nah, sistematika laporan kegiatan teh aya 3. Nu kahiji aya pembuka, kadua aya eusi, nu katilu aya panutup. Nah, ayeuna naon wae sih sistematika laporan kegiatan anu sifatna formal? Nu kahiji aya bubuka. Nah, dina bubuka teh naon wae aya kasangtukang. Kasangtukang teh hartina nyaeta latar belakang. Latar belakang diayakeunna kegiatan itu naon. Kadua aya maksud jeung tujuan. Jadi maksud jeung tujuan diayakeun kegiatan teh naon wae. Terus aya wangkuan kegiatan. Wangkuan kegiatanna naon wae, misalkan namun dina pecapa palantikan calon penegak teh wangkuan kegiatanna misalkan aya penjelajahan, aya pentas seni jeung sabjagana. Nu kaduana nyata eusi. Nu hiji eusi teh dina eusi teh nyata aya jejer kegiatan, aya temana, jejer teh tema. Tema kegiatanna naon? Terus aya waktu jeung tempat kegiatan. Nah, waktuna di mana, tempatna di mana kegiatan eta berlangsung atau berlangsung. Nu katilu nyata aya pamilon. Naon aya pamilon teh? Pamilon teh nyaeta peserta. Saha we pesertana? Nah, perlu ditulis pesertana. Nu kaopat nyata aya calagara. Naon calagara teh? Calagara teh nyaeta panitia. Saha we panitiana? Nah, panitiana we kudu dilaporkeun. Tuluy nu terakhir dina eusi kegiatan nyata aya hasil kegiatanana. Nu tadi mah aya wangkuan kegiatanana, terus nu B mah nyata hasil kegiatan. Naon we sih hasilna? Mun misalkan di kegiatan pecapa, hasil kegiatanna nyata tina lomba-lombana naon hasil kegiatanna? Misalkan aya juara lomba pioneering, juara lomba pensi jeung sajabana. Terus nu ka terakhir nyata panutup. Naon we dina panutup teh? Panutup teh nyaeta nu kahiji aya kacindekan. Kacindekan teh nyaeta aya kesimpulan. Nah, kacindekanna naon ti sadaya kegiatan teh? Tuluy aya saran. Nah, saran kanggo kegiatan tahun payun. Naon we sih sarana? Tuluy aya kritik. Nah, dikritik tah kegiatan teh. Kurangna naon dina kegiatan eta teh? Tah eta mangrupa sistematika laporan kegiatan nu sifatna formal. Tah mung sakitu tadi video pembelajaran anu temana nyata laporan kegiatan atawa nulis laporan kegiatan. Hatur nuhun kana perhatosanana mugi aya manfaat kanggo sadayana utamina kanggo siswa-siswi nu aya di SMK Hiji Majalengka. Sakitu wae ti simkuring hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.